Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Ilmu silat anu kitu patut gede hate sia make jeung dipake narajangka dewek moal dibere diampun sia maneh ku aing dina waktu ayeuna jeung ka Sinangling. Hayo maju deui sia si laing lamun masih keneh panasaran Jaka Sinangling memang geus teu narima kana kanyataan. Kangaranan jelema anu geus nekad harita maju deui narajang. Tapi Jaka Sinangling ngan ukur bisa mampu dua geprakan. Sabab saterusna runtuyan panarajang Sanca Dawuk anu ngagunakeun ilmu Sanca Braja ngahantem anggota badan Jaka Sinangling, ngaruntuy lir upama hujan silantang. Jaka Sinangling ngagero panjang bari awakna ngajengkang terus ngabebengkang maring lemah. Tina bibirna nyebrot getih hirup anu masih keneh haneut. Suk, dak, cebrot, cirbet, des, walah. Cengkang kebut. Jaka Sinangling rubuh ngabebengkang, geus teu bisa deui hudang. Sanca Dawuk nulak cangkeng, pancuh dina tangtunganana bari jeung ngalenggak seuri ngumbar rasa kasukana. Si laing memang dasar belegug Jaka Sinangling. Boga pangarti kitu patut nekat wani ngalawan ka aing sia. Kapaksa maneh kudu kojor di ieu patempatan sia. Geus moal aya nu bisa nulungan ejeng ngahalangan deui sia deuleu. Ngalayangna jiwa maneh ejeng ngalayangna nyawa maneh dina waktu ayeuna di ieu patempatan. Rasakeun sia, sakedeung deui ku maneh sia Jaka Sinangling. Kumaha rasana sakarat awal. Rek ngalepaskeun nyawa sia. Jaka Sinangling geus luplep antara sadar jeung henteu. Runtuyan panarajang Sanca Dawuk lir upama anu ngaremekeun satulang sandi.
Sanca Dawu ngareret ka Dewi Angrum bari terus nyarita. Bisi aya kapanasaran hayang nibankeun heula panyiksa ka ieu mangkeluk Dewi? Hayo, siksa heula tah mangkeluk teh ieu sing puas. Memeh ku akang diparagatkeun nyawana. Sok, maju Dewi, maju. Dewi Angrum netep ka Sanca Dawu bari terus imut sarta nyarita. Abdi geus henteu perlu deui nibankeun panyiksa Kang Sanca Dawu. Cek abdi mah buru-buru paragatkeun nyawa ieu jelema supaya urang bisa buru-buru datang sarta bebeja ngeunaan kajadian anu karanapan ku urang kasih topeng mayit. Urang ulah nepikeun ka telat Kang. Bisi engke disalahkeun ku si topeng mayit. Kagagalan urang anu dilantarankeun ku si Rawing kudu buru-buru ditepikeun supaya si topeng mayit buru-buru ngalakukan tindakan ka musuh utama urang nyatana si Rawing. Akang ngarti Dewi, akang ngarti. Memang bener. Urang ulah micen waktu tepuku bisi disalahkeun ku si topeng mayit. Jadi ieu mangkeluk anu ngaran si Jaka Sinangling memang kudu buru-buru diperenan jiwana. Kojor sia maneh Jaka Sinangling ha? Sanca Dawu dina waktu harita lempang nyamperkeun ka lebah Jaka Sinangling anu ngabebengkang dina luhur lemah dina kaayaan anu tanpa daya. Sanggeusna deukeut ka lebah Jaka Sinangling, Sanca Dawu ngangkat suku katuhuna rek dijijekeun kana lebah dada Jaka Sinangling. Sanca Dawu nyerengeh seuri iblis. Bongan si laing anu menta dipodaran di dieu Jaka Sinangling. Nu matak tadi makeun nasib anu bakal tumiba ka si laing dina waktu ayeuna sia. Sambat indung anu ngandung, bapa anu ngayuga papatkeun jampe kojor sia. Sakali ngajejak remek tulang dada maneh sia, paragat nyawa. Caritaan Sanca Dawu memang bisa jadi kenyataan. Kangaranan jejekan dampal suku Sanca Dawu kana dadana Jaka Sinangling tangtu bakal ngancurkeun tulang dadana Jaka Sinangling anu akhirna Jaka Sinangling bakal ajal binasa moal mampu nahan jejekan dampal sukuna Sanca Dawu anu ngagunakeun tanaga lapisan sapinuhna. Sabab memang hayang ngabinasakeun Jaka Sinangling. Tapi karep ejeng pamaksudan Sanca Dawu teu jadi kanyataan. Sabab memeh dampal suku katuhuna ngajejek kana dadana Jaka Sinangling. Harita aya jirim anu ngajorelat luncat langsung narajang ka Sanca Dawu. Sanca Dawu ngagero kaget nyingkahan datangna panarajang jalma anu anyar datang. Anu tetela geningan panarajangna henteu bisa dianggap enteng. Sanggeusna bisa ngalepaskeun diri nyingkahan panarajang anu jadi lawan, bisa katingali ku Sanca Dawu jirim anu anyar datang ngalakukeun panarajang teh tetela ayu manganti geningan. Kaget pacampur ejeng bingung Sanca Dawu dina waktu harita. Kaget lantaran teu nyangka bakal aya ayu manganti kadinya anu langsung maju narajang ka manehna. Tanda bela ejeng rek nulungan ka Jaka Sinangling. Sedengkeun kabingungna keur Sanca Dawu inget kana amanatna si topeng mayit yen ulah wani-wani ganggu ka wanoja anu ngaran ayu manganti. Nu matak ditarajang saperti kitu, Sanca Dawu masih keneh tacan wani ngalakukeun panarajang balesan. Hop 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 ya, ya. Tenang heula ayu manganti, tenang.
Sanca dawuk dina waktu harita ngakaceleng luncat mundur ka tukang bari ngagerok ka Ayu Manganti. Ayu Manganti pancuh dina tangtunganana dina sikep sayaga diri dua tetepan bantrok kadenge Ayu Manganti harita nyarita. Hak sanajan sahabat oge anu ngabinasakeun si Jaka Sinangling kajaba kuring rugi keur diri kuring lamun Jaka Sinangling kudu ajal binasa ku leungeun Andika eta jelema kudu ajal ku leungeun kuring Sanca Dawuk kaharti ku Andika. Sanca Dawuk kerung kawilang bingung oge ngadenge caritaan Ayu Manganti anu saperti kitu. Ke nah ya persoalan naon maneh jeung si Jaka Sinangling make jeung kudu maneh sagala rupa anu ngejoran si Jaka Sinangling jelaskeun ka dewe. Iya jelema ngan ukur ngobrol cinta ka Satya Panoja kuring jadi salah sahiji korbana nu mata saha bae eueuh anu boga hak pikeun ngabinasakeun kajaba teh diri kuring. Bisa Andika ngabinasakeun Jaka Sinangling tapi binasakeun heula leuwih ti heula diri kuring. Ya masalah pribadi anu memang kudu dibalitungkeun jeung Jaka Sinangling. Sanca Dawuk jeung Dewi Angrum silih teuteup. Duanana pada ngahulang jadi bingung dina nangtukeun sikep ngadenge caritaan ti Ayu Manganti anu saperti kitu. Rek diteruskeun nindak ka Jaka Sinangling ngandung harti kudu tarung ngalawanan Ayu Manganti sedengkeun amanat ti si Topeng Mayit geus jelas maranehna teu meunang ngaganggu ka Ayu Manganti. Sanca Dawuk netep ka Ayu Manganti bari ngomong dina jero hatena. Sigana bae ieu si Ayu Manganti teh nyeri hate ku soal asmara meureunan. Nu matak manehna ngomong kitu. Tapi mun bener kitu mah keur naon aing make kudu urusan jeung si Ayu Manganti. Ku aing dipaehan ku si Ayu Manganti ge sarua dipaehan. Kangaranan aing ribut jeung si Ayu Manganti bisa urusan deui bae meureunan jeung si Topeng Mayit. Malah bisa leuwih barabe sabab aing dianggapna geus baha tur ngalanggar amanatna si Topeng Mayit. Teu kudu loba omong. Mantok we ayeuna mah. Sanca Dawuk kadenge harita nyarita deui ditujukeun ka Ayu Manganti. He, Ayu Manganti. Jadi bener si Jaka Sinangling bakal dipaehan ku maneh ha? Syukur lamun kitu, dewek henteu kudu hayang nyaho naon urusan pribadina. Nu jelas urusan asmara hartina maneh nyeri hate ku Jaka Sinanglingnya. Sok kojoran atuh ka ijatah si Jaka Sinangling teh. Dewek moal lila di dieu nya. Hayu Dewi, leuwih hade nama init. Urang tinggalkeun ieu patempatan Dewi. Dewi Angrum oge geus embung paloba-loba carita sigana teh. Geus kitu mah duanana terus arindit ninggalkeun eta patempatan. Ningali Sanca Dawuk jeung Dewi Angrum geus arindit. Harita Ayu Manganti nyampeurkeun ka lebah Jaka Sinangling. Deku luhur taneuh gigireun Jaka Sinangling anu ngagoler. Dina kaayaan Jaka Sinangling keur kitu, Ayu Manganti negrakeun unek-unek hatena. Kituna teh bari jeung tetep ari hate mah salempang ningali kaayaan Jaka Sinangling. Kang Angling, kunaon atuh teu ngarti kana hate abdi Kang. Abdi ayeuna ngabela Akang lantaran dina hate abdi masih keneh ngancik rasa kanyaah anu teu mikeun upami Kang Angling binasa ku si Sanca Dawuk. Tapi Kang Angling, kala Kang ngararajet hate abdi, laras anting geus jadi korban daya asmara Kang Angling. Hancur hate abdi Kang, hancur. Dina sesa-sesa kakuatan samemeh Jaka Sinangling kapaehan. Harita masih keneh sempet nyarita pegat-pegat jeung lalaunan. Ayu, Kang masih tetap mikat cinta ka Ayu. Ayeuna masih
keneh diparangkeun tepung teu panasaran akang aja laras anting keur akang tak daya hartina. Jaka Sinangling terus teu inget di bumi alam. Geus ningali kitu mah ayu manganti jadi beuki tagiwur hatena. Ngarangkul Jaka Sinangling bari jeung nyarita dumareuda. Kang Angling, Kang Angling, iya abdi Kang. Ulah ngantunkeun abdi Kang Angling. Kang Angling. Ayu manganti terus mariksa kaayaan Jaka Sinangling. Ngageter hate ayu manganti sabab Jaka Sinangling nyandangan tatu di jero anu kawilang parna alatan kabenangan kuruntuyan Panarajang Sancadawu. Kang Angling, tetelaan jeung nyandangan tatu di jero anu sakieu parna na geuningan Kang. Duh Gusti, muga Kang Angling dipasihan kakiatan. Palang siang Kang Angling moal bisa katulungan. Kudu kumaha jeung kasaha minta tulungnya ieu teh. Ayu manganti bari ngahulang bangun anu bingung. Kudu kasaha nya minta tulung tumali ejeng kaayaan Jaka Sinangling anu saperti kitu. Satadina mah ambek ejeng nyeri hate ku Jaka Sinangling. Tapi ngadenge caritaan Jaka Sinangling dina waktu memeh kapiuhan, ayu manganti jadi ngaleket teh hatena. Komo ayeuna sanggeusna nyaho kaayaan tatu di jero Jaka Sinangling anu sakitu parnana. Getih anu ngalei tina sela-sela juru bibir Jaka Sinangling disusutan ku ayu manganti bari ngagerendeng ngomong sorangan. Si Sancadawuk memang kejem jeung telengas tina kanana. Mun nyaho kieu kaayaan anak aing leuwih hadeh ngadu jiwa jeung si Sancadawuk. Ayeuna aing kudu kasaha minta tulung ieu teh. Kasaha? Ayu manganti ngahuleng deui bae mikir mun dibawa ka imana juragan Gandara supaya diubaran ku Ki Sarmuji bet Aji Sutra oge sarua jadi korban Panarajang Sancadawu can bisa dipastikeun mampu diubaran deui ku Ki Sarmuji. Ayu manganti bet jadi inget Karasanti anu kungsi ngobrol ejeng manehna, inget Karasanti bet jadi inget ka Sirawing. Ayu manganti ngomong sorangan deui. Mun kieu carana mah eueuh salahna lamun aing minta tulung ka Sirawi. Sanajan bener lain tabib, tapi Sirawing kawilang jago anu masagi pangartina. Pastina oge bakal bisa tur ngarti kumaha carana mulikeun kaayaan Jaka Sinangling anu saperti kieu. Aing boga kayakinan Sirawing bakal mampu nulungan. Bakal ngabantu komo ieu kangaranan Jaka Sinangling teh korban jalma jahat seperti si Sancadawu. Nya, mun kitu mah kudu dibawa ka Sirawing we ieu mah. Iwal ti ka Sirawi aing minta tulung. Akhirna Ayu manganti nangtukeun sikepna, manehna rek init nepungan ka Sirawing bari mawa Jaka Sinangling. Kangaranan jago saperti Sirawing anu geus tepi kana tahapan puncak elmuna geus bisa dipastikeun bakal nyaho cara pikeun mulihkeun kaayaan Jaka Sinangling sangkan bisa katulungan jiwana. Kitu
jalan pamikiran Ayu manganti dina waktu harita. Ayu manganti ngusapan buuk jaka sinangling bari ngomong deui lalaunan. Kang Angling, ayeuna mah urang susuganan be atuh Kang. Urang minta tulung ka si Rawi. Sabab abdi terus terang bingung. Asa buntu laku ieu teh. Kudu kasahanya kudu minta tulung jeung bantuan. Sangkan kaayaan Kang Angling tiasa pulih di sapi hari. Singkiat Kang Angling. Abdi boga kayakinan Kang Angling bakal sehat deui seperti sabi hari Kang. Kangaranan Ayu manganti lain wanoja biasa. Tanaga geus kalati teu matak aneh. Lamun jaka sinangling bisa kapangku ku manehna. Dibawa indit ninggalkeun ti eta patempatan. Ayu manganti geus teu mikirkeun deui Aji Sutra sigana teh. Kitu deui masalah-masalah anu sejena nu penting. Dina waktu harita taya deui kajaba ti hayang nyalametkeun jiwana jaka sinangling. Jajaka anu tetep masih kene dipikat cinta ku dirina. Tur jaka sinangling oge nyata masih kene mikat cinta ka dirina. Waktu Ayu manganti indit bari jeung mangku jaka sinangling. Kaayaan jaka sinangling rerendahan. Aya kalana sadar tapi teu lila terus kapiuhan deui. Puguh eta kaayaan teh beuki nyalempangkeun hate Ayu manganti. Dina sajeroning lumampah Ayu manganti mindeng eureun-eureunan da puguh berat oge lumampah bari jeung mangku mah. Ngan lantaran ku tekad anu kuat jeung hate anu salempang ku kaayaan jaka sinangling, jajaka anu dipikat cintana Ayu manganti jadi poho dikacape manehna kudu tetep bisa tepi nepungan ka si Rawi. Ayu manganti teu bisa gancang lempangna. Sanajan nepikeun ka kapetingan di jalan henteu jadi masalah jauh ka lembur oge. Puguh Ayu manganti cukup lila babarengan jeung Nyai Windu Apsari anu jadi guruna. Sasatna tumetep di tempat anu jauh kaditu ka dieu. Jaka sinangling digolerkeun dina luhur jukut garing, ati-atina keranan. Kaayaan geus poe, Ayu manganti nyelang heula neangan regang anu garing, terus nyieun durukan supaya ulah tiris teuing ku angin peuting. Kadenge ku Ayu manganti jaka sinangling humargung, gancang ku Ayu manganti di deketan. Dua tetepan awor, jaka sinangling sumengir nahan kanyeri bari terus ngomong pegat-pegat. Ayu, kalakah nulungan akang. Padahal mending kene milih Aji Sutra, anak jelema juga lah Ayu. Ayu manganti ngantalkeun curugna kana bibir jaka sinangling bari terus ngomong lalaunan. Ulah sasauran kitu Kang Angling. Abdi tos teu mikirkeun deui anu sanes Kang. Cinta abdi moal tiasa disisilihan. Margi angin Kang Angling anu tetep sumanding dina batin abdi. Kang Angling sing yakin kana naon anu disanggemkeun ku abdi dina waktos ayeuna. Teu aya lalaki anu lain anu baris ngancik dina hate abdi Kang. Aji Sutra taya hartina, taya naon-naonna keur diri abdi mah Kang. Bener eta anu dilisankeun teh Ayu. Mun bener kitu bagja keur diri engkang. Sabab dina sesa waktu iya masih bisa bebarengan jeung anu dipikat cinta. Ulah waka pengesarapan Kang Angling. Kang Angling kedah pulih deui sapertos sabi hari Kang. Sangkan urang tetep tiasa sasarengan moal pisah sanajan nugikeun ka iraha oge Kang. Abdi bakal satia nyerengan Kang Angling Kang.
Eh, ba- ba- bag bagja. Jaka Sinangling terus kapiuhan deui bae. Ayu manganti nyusut cipanona. Kaayaan Jaka Sinangling tetela beuki nyalempangkeun hatena. Ayu manganti ngantelkeun ceulina kana lebah dada Jaka Sinangling. Dina kaayaan keur kitu kadenge sora anu nyeungseurikeun, jelas sora aki-aki. Kaget anu lain dikieuna Ayu manganti waktu ningali kalebah jalma anu seuri. Sanajan peuting lantaran kacaangan ku seuneu durukan, bisa katingali nu nyeungseurikeun ejeng nyarita teh kawilang aki-aki. Lain leweh nyai, gancang bawa ta ke tempat anu bakal mampu nyagerkeun eta jelema. Lain kalakar digugulung tepuku kitu gancang sok bawa. Ayu manganti netep seukeut ka eta aki-aki bari terus nyarita. Saha anjeun? Ayu manganti sajroning tumanya teh tetep teu ngarti ejeng kaget. Sabab kadatangan eta aki-aki bet henteu kanyahoan. Henteu katangkep ku kaseuketan panca indrana anu geus kalatih. Dawek Ki Buyut Debleng nyai, ngajawe nepungan terek ngabejaan bisi weta jajaka anu dibikan dinta hayang salamat pulih deui. Kuing rek dibejaan tempatna nu bisa mulihkeun kaayaan eta jajaka. Ayu manganti cengkat nangtung. Tetepna beuki antep ka eta aki-aki anu ngakukeun ngaran Ki Buyut Debleng. Teu kudu loba carita anu teu puguh. Naon maksud anjeun anu sabenerna gancang jelaskeun? Meninggal kitu bisa hayang cagel jajaka anu ngaran Jaka Sinangling. Teangan tempat anu disebut Guha Sumur Legok Panamping. Sanajan eueuh pangisina simpen we di jero guha, engke oge bakal cagel deui ta Jaka Sinangling teh nya. Kuring geus boga maksud rek nepungan sarta minta tulung ka Sirawi. Nu matak muarobah deui pamaksudan. Anjeun teu kudu pipiluan kana urusan kuring. Hambur-hambur tangga jeung waktu minta tulung ka Sirawi mah. Sabab dina datang kalemburna oge suhung moal aya di imahna. Mun kekerek dibawa ka Sirawi ngandung harti maneh teu nyaaka eta Jaka Sinangling. Sarua bae jeung hianat atuh lain mika cinta eta mah. Pangna ayeuna uing ngomong kieu sabab kungsi paparangan jeung si Lawing. Si Lawing kungsi jadi murid dewe. Nu matak bisa nganyahoankeun kalakayan dina waktu ayeuna ka harti nyai. Ayu manganti jadi beuki panasaran ku eta jalma anu ngakukeun ngaran Ki Buyut Debleng, malah make jeung nyebutkeun guruna Sirawing sagala rupa. Ulah ngaku-ngaku Andika. Rek dibawa ka mana-mana Jaka Sinangling eta lain urusan Andika, tapi urusan kuring. Anjeun taya hak pikeun pipiluan kana urusan kuring. Ngajem teuing ali embung di bejaan mah. Tadina we dibawa ka mana-mana oge moal aya hartina. Sabab anu bakal bisa nyagerkeun maeueuh deui Guha Sumur Legok Panamping. Terpercaya mah jeung teuing moal make kudu maksa uing mah. Ayu manganti tina panasaran jadi kasinggung ejeng ambek. Sabab Ki Buyut Debleng bangun anu nyanyahoanan dianggapna sarta pipilueun kana urusanana. Anjeun bisa bae
ngakukeun dewa ti kahyangan. Tapi segala rupa caritaan moal aya hartina lamun teu dibarengan ejeng bukti. Nah, ayeuna ku kuring rek dibuktikeun. Nah bener, Andika boga kamampuhan ilmu. Ya. Ayu manganti langsung harita narajangka Ki Buyut Debleng dina gerakan anu kilat tur ngabahayakeun anu jadi lawan. Tapi mata kaget pikeun Ayu manganti. Sabab jirim Ki Buyut Debleng terus nyiles lir upama anu musnah tanpa karana. Suku kiu les. Ayu manganti jadi ngajanteng nangtu ngahuleng semua anu bingung. Muterkeun paneutepna nitenan sabudeureun eta petempatan, tapi wele jirim Ki Buyut Debleng geus teu katingali. Ayu manganti narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Jelema lainnya bener-bener aneh bisa ngaleungit jelema teh. Atawa memang lain jelema gitu. Aneh. Kakara aing panggil ejeng kejadian anu seperti kieu mah ya. Tapi di mana tempatna anu disebut Guha Sumur Legok Panamping teh nya? Bet kakara ayeuna ngadengena aing teh. Ayu manganti terus balik deui ke tempat anu tadi diuk gigireun Jaka Sinangling anu masih keneh can sadar. Antukna Ayu manganti jadi terus mikiran caritaan ti Ki Buyut Debleng tadi. Ayu manganti akhirna nangtukeun sikep ejeng pilihanana, tetep moal ngarobah tujuan rek mawa Jaka Sinangling ka tempatna si Rawing. Bisa jadi anu bieu datang teh ngan saukur riwan jika nama atau makhluk lelembut anu ngajak rek nguci berenang kana tekad aing. Nu jelas dina poe isukan mah kudu bisa tepi ke tempat anu dituju. Kangarana nanyakeun tempat dumuk matuna si Rawi anu meh dipikawan ku sakabeh jalma. Lain pegawean anu susah. Pasti loba nu nyahoan. Kitu sikep ejeng pilihan Ayu manganti dina waktu harita. Moare kapangaruhan ku caritaan Ki Buyut Debleng. Sedengkeun di tempat sejen Saraswati anu keur ngobrol ejeng Rasanti katut wiguna ngajelaskeun ngeunaan kaayaan si Rawing anu keur indit lantaran aya kepentingan tumali ejeng lanceuk Narasanti nyatana si Keling anu tug nepikeun ka harita tacan aya bae laratanana.